ka masih bebeb erek di jalan kan ari ka di jalan teh aing mah boga na teh ngaliwat tadi masih ucerit aing sok gah babang ijeun jalma eta teh ieu teh ieu. lah Halus eta oge. kejem-kejem urang malah launan lah da cek urang oge Merah merona ieu mah nih. aya jelema Bucak burinong itu nya. lu dikur naon lu kudu warga dewe eta di Panggil si luar Emi ieu mah masuk siri kan kira nempo urang. tahu usia eta mah budak teh nu sopan sopan santun aya memakai baju di luar aku aya disampeurkeun rek ka mana teh ah ingat gelut-gelut can si Uci naon eta maneh cumendil kitu ya ari ngajaran baju di jero eta maneh abelnya maneh mah Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. lain Ini aku kasih tahu. geuning maneh eta otak maneh ning koclak kitu iraha eta koclak maneh eta hulu Si Emi nangin. pan aing teh nanya eta ucrit maneh eta keur kikituan eta keur naon Ini baju buat kekonangannya Mang Uhe. si ucrit ngadahar naon ya Allah teuing Terus we Emi atuh ai sirik mas sirik we masuk segala butan. lain sirik ucrit paling ogenan urang mah tara sirik ka maneh paling ogenan maneh mah meuli baju nage ti loak apa mah sembarangan. Itu yang beli baju teh mahal itu sangkilang bucak burinong kieu. tapi dah teu pantas di maneh mah eta teh di tempat-tempat teh euy Mahal lah maneh mah tandana sirik nu sok aku goreng batur teh tandana sirik. lain sirik da maneh mah paling ogenan ti loak Aing mah tiluak mah. iya emang lebih mahal gitu beli Mampu we maneh mah beda we teh kapelan si nyai. bakalan naon butut teu pantes di maneh mah udah teu Maneh pantes nu pantes ngomongna. teu pantes ieu mana si baju ti loak ieu Iya Emi baju ti loak ieu mah bela ogenan butut eta mah Emi nya segala emang geus lah ih butut tuh pulung jung pulung aing mah gelo. baju dipilelehong kan Bae we atuh butut-butut ge. Mau cerit ieu. Jongjon geus kabeli kabaya ih jabaya kapelan jeung si Ucerit kabaya beureum ri alhamdulillah ih geus kabeli di bangket eta teh minggu hareup teh rek piknik ri aing balanja deui wae ngajak si Ucerit deui mi kapelan deui urang mah keun bae si Emi hamil rugi panaseun dasar si balak kecil ih teh hayang kapal mah bongan kitu wae ka urang mah bukan wae balik deui aing sebel aing papangnya jeung si Ucrit aing papangnya jeung si Nyai deui wae pasti mana Nyai maneh eta mah mawa kolanding kitu tas shopping nyai mah apal urang oge naon nyai mah tas meuli baju pan apal Emi apal atuh pan mah gue rek aja heueuh nya coba teh apa naon atuh orang mah tas meuli baju coba kepalanya si Ucerit barom deui wae oh iya dong kabaya mah beureum yang empok aing mah maneh mah araragul kitu halus geuningan pisan urang mah meuli oge maneh mah kabeuli sarua kabaya beureum emeh sarua paling ogenan jeung si Ucrit beda tuh samanya di loak urang mah saru si Ucerit kamari meulina urang ayeuna pasina ogenan maneh mah eta lah geus eta mah murah geus saha moal kabeuli maneh mah emeh emeh sakieu tajir melintir pira kudu kitu teu kabeuli tajir melintir erung maneh duit loba hayang meuli mana duit mana aya teu kudu diteber-teber teu kudu ditepokeun geus kira meuli atuh geuat kondangan dia mah aya ogenan emeh mah jaba panglikeun ku si bebeb nu kitu lain nu kitu naon sih eta paling jadi panglikeun nu murah pira aku si bebeb di Amerika moal di Amerika sote bareto ya nama geus lila ge di lembur moal panglikeun pasna ogenan lah geus teu penting ngobrol jeung maneh mah Nyai jekrem butuh sae dong penting bodoh amat dasar balik we ka ieu mah geus teu mood aing mah ari geus papanggieun si Ucrit jeung ngaran-ngaran si Nyai teh aing geus teu parurun geus teu hayang we jadi ka mana-mana teh balik we lah aya mah ka ieu mah para rusing lah seniis we si bebeb eueuh si Nyai musingkeun si Ucrit sarua
Yang. Antosan. Ih, bebek. Ih, Iya, abi antosan kita tadi emeh Iya, teh. tadi teh ka bumi, nuntunkeun ieu. Acuknya, Heeh, satu. Tadi dah. terus dongkap, Ieu entah satu. peser ti butik. Nya atuh teh butik ya saya. Oh, ka dia gerak yang. Yang ningali. Nya ya sok udah tingali. Iya, Nya sok udah tingali terus tapi ya. dongkap, nu kemarin Entos. dipesenkeun. Heeh. Ih, bukannya. Nya sok tingali gerak. Masalah gitu butik. Ih, Kunaon? nah anu hidung bebek. Iya, ieu pan sae jebong mahal ieu teh. Iya, kapan emeh mah hoyong lagi anu merah. Ah, ieu mah teu meunang nu beureum, meunang emang. Teu meunang. Iya, Halus bebek kene mah. ieu nu hideung. Coba mahal kene nu ieu. Nah aku naon anu merah-merah. Ah, ulah nu merah pokona mah teu meunang nu merah mah. Ulah. Oh, bebek mah emang manigus atuh yang nu merah-merah. Teu meunang nu merah mah, mahal kene nu ieu, saya kene nu ieu. Ah, bebek mah teu nyaah ka emeh meureun, Iya. kayang emeh nu merah kali Ieu teh mahal. Ieu leuwih mahal ti nu beureum. Terus Ulah teh anu merah merah. yang merah siga batur Ieu teu meunang. nyai merah, ucrit merah, mah nyai emeh nu hidung. Saya kene nu hideung, mahal kene nu ieu daripada nu beureum mah. Ulah teu meunang nu beureum mah. Ah, bebek mah teh nyaah ka emeh gitu. Ih, di bejaan teh. Allah ragu bisa boge. Saya kene nu ieu. Terus sob. Bebek Resep mah kumaha? mengecewakan bebek mah. Ih, mahal itu di butik. Duka terus sob. Terus sob. Ih. Deng, ngeser sejauh-jauh coba mahal. Ini tuh dihargaan pisan. Sedih pisan gitu. Aduh. Tenang. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ah, goblok. Nona tuh mana? Juga nulis Pusing gitu. biasa Iya masalah ayang. Mana emang geus teh aneh jeung si emeh mah. Udah kumaha ieu wae pusing. Masalah nona tuh? Ah, biasa. Aya wae masalah nama. Bisa, mending mabar ka dia. Oh iya tuh lah. Pusing ah. Berulang-ulang kali ingin ku katakan, ibu ini hanyalah seorang biduan. Ini eta saha nu keur camengke di dinya. Ih si emeh. Eta beungeut di jiga bolu bantat. Kunaon eta? Pantat bae memang. Pantat ki geulis lah bae we. Da awewe-nya gelisnya. Ya mau. Kunaon? Mama pusing aku si bebek. Pusing. Heeh. Cicing eta teh geurang, goyang wae, me pusing. Iya, ayeuna nu keur viral. Kalau baki pusing. Anu berulang-ulang kali teh nih kan. Keur viral eta ih. Urang mah pusing ya, urang mah. Ngeunaheun laguna ih. Ah bodo amat lah. Eme pusing ya, mau. Kumaha? Si bebek teh pang melikeun baju cang emeh. Yeuh gerak. Naon kabaya beureum? Lain kabaya beureup emeh hayang kabaya burung. Oh eta nu Ya hideungnya. kalau diberen nu hidung. Ih badanna ge ulah nu beureum mah. Bahaya keur viral. Ih si Nyai oge ranjang si Ucrit makena kabaya burung. Ih ulah ningan ayeuna teh keur aya viral naon teh lah. Pokona mah video-video anu camek-mek gitu tah. Naon sampai sing bener. Teuing da pokona mah kabaya beureum mah keur viral, bahaya ayeuna mah. Naon? Sing bener naon camek-mek. Ai kabaya merah mah ayeuna teh keur viral teh naon sobek mengcobek. Ya awis bener. Naon camek mencobek? Teu Kutu jeung apa. cobek. Meureun teu apa. Paingan si Pokona mah bebek. keur viral bahaya ulah. Ih Bae paingan. alus kene nu hideung. Paingan si bebek deh. Nyaram, paingan panan. tepang melikeun. Sobek mencobek. Oh, dah lah batan gurama dicobek. Eta meureunna. Heeh. Wah tuh kumaha ieu nya. Itu apa?
Urang mah teu hayang apal. Iya halus gitu. Ah, meureun alus siga nama. Da emang bukan nama kabaya merah mah keur viral bahaya. Ulah gitunya. Si geura cuang tempok gitu geura. Ye, kalah ngaramun gitu kumaha sih? Tante Teu naon. aya nama merek udah si Bebeb we. Geus emang Kamana ngerasa ieu? bersalah ke Bebeb Rek minta maaf gitu. nya. Nya Emang ulahnya. Tak ada ulah berulang-ulang kali ulah gitu anu. keur viral eta teh Ya, euy. merek udah gak si Bebebnya. Jeung Baiknya. Kade ulah-ulah nyanyi-nyanyi sorangan di jalan. kumaha? Era. Berulang-ulang kali. Itu si Eme wah dendam ka orang ayo ya bawa kunci lah Ya anto sana eme. wah kunci deket wae udah Hayang mau bejer bandang Ya eme ya anto san ya merek cari sih. ayo kanap yuk Geus leungit manten. Moal nyeureun hate ku emen tadina ieu na ditolak.